tak itu tak lebah dia kurang hidup di dunia maya pentingnya beragama tak gitu tak beragama namun itu kumaha tuh karunya yang mengadon aki-aki anu di masjid sing barudak ngorak kayak karunya aki-aki gerajeng napas narik beak deh aya adan geuning karunya aduh aya leuwih naning adan teh Allahu akbar Allahu akbar Allah napas meureun euy napas ponok la ilaha illallah lah mun urang mah kubudak ora atunya wah khawatir wala wargi subuh ning karunya gerah-gugah pala wargi gerak kapala asyar meureun kacai gerak abdas kuramas gerah-gugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah waktos ayeuna parantos nangtos jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae jam dingdingna aya nu maok ai ngareret eueuh barang ngareret meureun jam dingding eueuh ayeuna parantos nangtos jam itu si goblok geus aya nu maok ai dipaok teh ku ijuna deui sadar dibere rokok di berang sebungkus komo ka saya mah aki-aki naon kan aki-aki rek pada neungeulan deuleu sakampung nah maok naon aya akal lain mau atuh dengekeun heula kenapa ke diteungeulan itu yo mau ka situ teh bisi barang paok meureun geus salat asar teh meureun tunuh tunuh duh geus sare ai eling-eling geus poek padahal poek teh pihujaneun angkep berat yo jetrek karena pengeras suara adan Allahu akbar Allahu akbar barang ngareret meureun kana jam dingding kana 4:30 atuh puguh we nu parwasa pabala locor nu nginum anu ngahuapkeun kue meureun ngareret kana jam dingding 1:30 luas manehna oge da ieu mah keur latihan panyaya ada latihan ya aduh ampun biningan ka era teh heeh aduh ampun karunya deh euy nah teka batir aki-aki pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan matak ai panggih jeung masjid teh kitu ngabiri gidig trauma mereka trauma ai di imah sorangan gini euy ada geus maot didinya heeh nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu mah teh dina lagu eta heeh sangu geus haneut ai kolak pangirim tetangga 9:30 lalajo asep show teteh geus asep show buka ngesan asep show adan tuluy buka kieu we ai TV hitam putih bari teu beunang di gedean teu menang di gedean ini jeung geger jedan eta keur jeung hareupan meja kitu teh ngadep bari lalajo TV ngadap jam ngadap jok kerelak ke hees lain beuki hees si artinya eta bobalak tunuh aya wae ai eling-eling adan keur tungtungna kumaha teh la ilaha illallah koreja teh bener teh Joko kocok we Joko cai Allahumma lakasyumdu kitu teh ini barang rekrot diinum dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh aing teh buka henteu sahur henteu tapi kuat puasana mah kuat anu ka jam 11 maot mereka teh mah
salatri alah karunya watir kaki-aki mun aya keneh dibere nu karunya mah tukang bandrek nah oke karunya ka tukang bandrek akang teh boting beungar tukang bandrek jeung akang dek dipaehan ku ieu ku masinis nah wake dipaehan masinis supir kereta api naon dosana apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning klub jauh klub sampe nya bener meureun beak meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul tinggal gegedohna jauh itu gulutukan ini aya opat siki klub sampe we suuk ka opat balik aya imahna teh ngaliwatan rea memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas da susukan daya cai herang bebaresi heula ai dielapna teh ku lawon beureum ya pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut lawon beureum sok eureun eta teh tanda bahaya dihareup aya bahaya lain dikebut lawan beureum teh urut ieu teh urut lap ya beureum ngagebrikeun cai maksudna mah ai masinis jo cekit direm eta kereta api nolol tina jendela aya naon ieu Bang eta tukang bandrek kajawabna kantun ieu we sampe dua deui kulub jauh we opat setan masinis amak kajileng teh eta mah wah turun mau panunggu berembong tukang bandrek lompat wah diudag-udag teh mah barang udag-udag tukang bandrek kereta api maju da beureum teu ka rem balik ka itu malik deui mimitina mah udag-udag tukang bandrek ayeuna udag-udag kereta api nepi ka Surabaya paeh we parae tapi ka pondok umurna dari masinis loba dongeng-dongeng nu kana ditu mah deuleuh ayeuna mah orai-orai ge di aralaan ieu padahal teu kudu hese ngala orai mah mawa kerupuk we dua blekku di kamanakeun ya Kang pangi we jeung liangna tunaan kerupuk teh kitu sapoe jeput ge leuleus tah hah oraina lain oraina aing atuh dahar minuman orai kerupukna mah kaujanana ya wating yang orai jadi lain alah lain juga si jenong itu teh euy nya kan si jenong kita tadi ke lawas tilawas aing ngan si jenong jeung si pohang si ohang ada senandang di jam 7 tadi waduh ka dieu jenong ohang eta di sauran alah dulu itu Allah nepi ka seksi gitu si jenong buat ka manis nepi ka eueuh ka tiris nyaan jenong euy nepi ka bitaeun mun nepi ka bitaeun pisan aduh eta buja si juri Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam nong Damang Kang. Mujuk di mana wae hari maneh Ngetem we Kang di terminal. Ngetem di terminal Mohon nyaah teuing nyenong Kang. Ari maneh atuh make apluk-aplukan wae jadi kitu teh kumaha mimitina Kang nyaeta ari abdi teh da hirup teh raranaan Kang. Mimitina maneh raranaan nepi ka kitu nepi ka apluk-aplukan kitu kumaha mimitina Kan abdi teh baheula mah sinen nya Kang nya. Sinen Sinen sohor. Sinen sohor abdi teh baheula. Harita abdi nyinen teh ti taun 2006. Nani lele teuing teh 2006. Por zaman tahun 1000 genep ayeuna geus tahun 800.
hampir upami telepat mah harita teh bareng jeung bangunan eta gedung sate. keur Bangunan gedung sate sih. cenah dewek mah nong mangkarunyakeun ka si lain aya bejana cenah maneh teh aya nu merkosa. Kang nya eta Kang nasib Kang abdi raranaan. Heeh. Ranahanut baheula mah Kang ti jaman cicing burileng abdi geus nyinen. Cici sang kurileung. Tah eta di zaman cicing kuriling abdi geus nyinen. Eta teh terus timimiti tah eta cucu henteu Setiawati. Murid abdi. Cucu Setiawati. Henteu teu setia. Murid abdi. Ngan abdi teh kieu Kang. Kan nyinennya ti baheula. Ngan abdi mah alhamdulillah Kang. Tina haladang nyinen teh kabeuli tanah ge tah di Banjaran 2 hektar Kang. Kabeli 2 hektar dibeli di Jieun Imah kabeh 2 hektar di Jieun Imah ku abdi. olah atuh kumaha dapurna meureun ti dapur ka kamar mandi teh jauh. Kana ojek Kang hayang ka WC ge. Loksa atuh udah 2 hektar. Olah. Kang, janela teh 612 janela. Nepi ka kitu. Aya kitu nya eta si masih eta aya. Lekang. Ngan poho. Ari janela 612, ari panto teh nyieun. Bayangkeun ku Kang. Atuh belum blong meureun. Lain belum Kang kana taraje. Naon? Di jadwal atuh Elinda, abdi mah teu boga babu. Mukakeun janela jam 5 subuh, nutupkeun jam 5 sore. Bakat kulega. Bakat ni kulega. Heeh, jam 5 subuh teh muka-mukakeun janela, nepi ka jam 5 sore. Jam 5 sore teh tutupkeun deui, nepi ka jam 5 subuh. Nah, hada di opname 6 bulan teh nutupkeun janela. Kan kieu nya Kang nya. Lain waktu diperkosa teh kumaha teh. Sedih Kang. Kan ari Kumaha mimitina teh pangna diperkosa teh tuh. kan ari abdi mah kieu abdi mah tukang kaimpungan kurona. Heeh. Jadi lamun tengah peuting teh datang Rona minta kopi hari tah mah Kang kajadianana malam Jumaah Kaliwon nepi ka ayeuna inget Kang. Malam Jumaah Kaliwon jam 12 peuting aya nu ngetrok panto. Disangka teh Rona. Brai panto dibuka. Rojol teh lalaki tiluan bari mararabok Kang. Nya teh aya yang ceurik. Abdi direjengan. Dirajengan. Nya disuntrungkeun ka kamar. Astagfirullah abdi diperkosa ku tiluan mending ngeunah. Si goblok. Nyeri hate nepi ka ayeuna Kang. Nyeri hatena naon? Nah atuh ku tiluan mun ku genepan sabah. Goblok. Nah, sia jablay. Rancatan. Tipe 2 genep. Walah tukang imah dulu itu. Tah. Deh, nu pangeulana mah. Si Sohang ka dieu dulu. Ning, Ya mi. Cager si Likhang. henteu. Henteu. Hah? Kumaha cager? Hah? Si lain cager. Oh. Hah? Makan. Lamun dina domba mah karek munglak sih teh. Kan karek geus eueuhan. Ang, Eta da sia teh yenong. Sia teh di Pangalengan goblok teu hareudang. biasa kita make jaket teh. Aduh, ampun. Kang, Jam sabaraha hang ka dieu? ular Jam sabaraha? tadi. Oh, Tadi. tadi teh jam sabaraha? Leuwih. Saya buka jam. Buka jam. Oh, berarti kita ngatur sepatu udah sabaraha. Harap ceritanya. Sayuna we saya tamat. Kang Wing terek lalajo Kang. Laju naon? Lajo wayang cenah di Pangalengan teh aya Sari Harja 3. Giri. Giri Harja 3 nu di dalangan teh ku Asep Suhadai Suhaya di Jangjengglong. Lain suhadai suha. Ya, Bener yenong. ya. Bapak Haji Asep Sunandar S. Oh, tukang es.
Esna Ampun, teh yo, yo, yo. Sunarya. Oh, Bapak Haji Asep Sunanar Sunarya. Oh, sugan teh Sumanto. Sunarya. Ya, baheula mah ngadamel jenengan teh sepuh teh aya hartosna. Aya hartos. Asep terdiri dari 4 hurufnya Kang nya. Asep. A, S, S, E, jeung P. P. Anak. Anak. Artikan dan didikan adalah pokok utama dalam pagelaran wayang golek. Aduh. S-nya, S-nya semua penonton terpaku oleh Bapak Dalang Asep. asik. Ya. E. Etika selalu dipergunakan dalam pagelaran. Alah. P-na, P-na. pasti isuk-isuk dalang ieu mere duit. Ya. Beres. Asik. Adek deweknya, adek. Asik. Asik. Aing ngomong-ngomong hari eta Sia. si hah? Saha saha. Si Asep. Hei. Haji. Oh, si Asep Haji. Masih Bapak Haji. Bapak Haji Asep. Sunanar. Standar Sunanar Sunarya. Eta teh ieu dalang nya. Di mana ke Karanyaho? Maksudnya nya dalang. Dalang mah sakasogor sia Kang. Tobat. Bener. Tobat tapi ke Kang. Asa sobat teh teh. Kasaha we bebas. Ohang. Kan orang maksud gadi teh kieu nya. Maksud gadi ngahibur enggak? Brak. Bulan. Brak heuh si Jenong. Ora si Jenong mah bisa brak. Aduh geus kolot pohoen. Pang nanya. Eta Jenong. Ya kumaha? Pang nanyakeun teh si Jenong, si Ohang. Kumaha? Aing hayang ngisi geus geudeung. Untuk kumaha maksudnya? Sok. Tanya kenaon? Pang nanyakeun naon sia teh mah dititah geus sok. Ih, Ajak ngobrol. hari akang rek kemana? Dek si itu goreng heula sampeun da kudu nyuguhan meureun teh. Tira aku ngising bari ngaho goreng sampel. Semua saja. Ini teh situ. Wan aing liur ah. Bagian urang Urang jangan kena eta mah mantep. Wingek Cenah istirahat. Tah kieu nya. Kieu. Kan ari Ohang mah identik jeung bisa ngalagu. Tah. Ari utisan. Abi teh tiris aa. Atuh. Geus atuh make ieu. Iya. Abdi juga bunena teh. Juga bunena. Ohang. Jangan naon maneh? Kieu nya ari Ohang mah identik jeung nyanyi. Tah ayeuna kieu Jenong nu pidato, Ohang anu nyanyi. Oh, Jenong pidato. Ohang nu nyanyi. Pidato jadi wing nyanyi. Nya. Jadi Jenong pidato. Jenong pidato. Jenong nu ngomong. Ohang nu nyanyi. Nya. Jadi Jenong nu ngomong. Ohang nu Wing nyanyi. nyanyi. Sok. Nya sekedap. Jenong nu ngomongnya. Wing nu nyanyi. Gitu nya. Siap nya. Jenong nu ngomong pan. Abi nu nyanyi. Nya gitu. Siap nya. Jadi Jenong pan nu ngomong tanya. Jenong nu ngomong sia modaran maneh, aku. Asik. Asik. Nya. Nya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bapak-bapak, ibu-ibu, mencintai aku bila kan ngaris abi nyanyi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu, mencinta. maksudnya lain gitu. Sudah kumaha? Jenong nu pidato nu ngomongna dikawihkeun ku Ohang. Beluk. Oh, tadi masalah. Yang tadi kumaha? Jenong ngomong abi nyanyi. Batu sing ngarti we. Nya Jenong ngomong naon abi ngomong nyanyi naon we. Lain gitu. Urang anu ngomong, Ohang anu nyanyi. Bener eta mah. Dinyanyikan kata kawin teh. Tadi nyanyikan mah bener. Ini bapolotot wae sia teh. Abi sieun nun. Sok budak mah. Sok mangga. Dilek-lek jeung kopeahna sia wae. Di bade ku hulu sia. Ari hulu maneh. Aya keneh. Terus karep bener-bener. Sok.
bapak-bapak sareng ibu-ibu sadayana anu gua itu ngilu ngarengap teh kudu ngilu ngarengap abi bungkun ngak siap bapak-bapak sareng ibu-ibu sadayana gua buruk naon jadi aing balik deui ah siap bapak-bapak sareng ibu-ibu sadayana bapak-bapak sareng ibu-ibu sadaya wilujeng wengi wilujeng tepang sareng sim kuring wilujeng tepang sareng sim kirung kuring miwah ti rombongan Giri Harja tilu miwah ti rombongan Giri Harja panjang teuing ponokan lu dari mana jog lu weh hah jog lu weh naon apaan tadi teh Giri Harjati lu karek Giri Harjati kumana dipotong jadi tinggal lu nah urang salah sareng Bapak Dalang Haji Asep Sunanar hah sareng Bapak Dalang Haji Asep Sunanar oh Pak Asep teh kawihkeun setan kawihkeun mangga iblis ngeunah wae uwi teh pan manusia kan gagal oh anu di dalangan ku pangarsana Bapak Haji Asep Sunan Dar oge teu hilap ka Bapak Camat Bapak Lurah Bapak RT Bapak RW oge haturan ka Bapak Haji Dadang Bapak Lurah di Tegaluar nyaeta Ketua KNPI di Kabupaten Bandung oge Ketua KNPI di Kecamatan Pangalengan Adadan oge teu hilap kanggo kasadayana bapak-bapak ibu-ibu anu sami ngarojong kana acara ieu ngomong eta banget jika jahe menang meprek Halus kena jahe menang meprek. ngomong ada mana kumaha nyanyikan loba teuing leguk kudu bisa pira ku sakitu loba teuing dibalikan deui oge teu hilap ka Bapak Camat Pangalengan ka Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, oge ka Bapak Dadang, Ketua KNPI di Kabupaten Bandung, teu hilap ka Adadan, Ketua KNPI di Kecamatan Pangalengan, ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana nu sami-sami ngarojong kana lumangsungna ieu acara. nembe pisan parantos jelas ku atuh jenong ieu. Naon dari mana? Ai pan bieu teh geus jelas ku maneh. Nyanyikeun. Da loba teuing. Belegu ku dasar maneh mah. Nyaoing mah belegu. Nu saya nama nyanyi. Tadi kieu pang jeung Pak Camat. Terus di Diknas, dinas pendidikan. Cenah kieu nong wayahna sabab di dieu teh nu lalajo teh lain bapak-bapak bungkul, lain ibu-ibu bungkul, barudak. Tah ayeuna kudu diajar nyanyi keur barudak urang keur kolot wungkul dari keur kolot kan gamelan halus nyanyi keur barudak. Gede. Moal. Nya bade. Tong molot atuh aja udah sieun aing mah ge.
Tong berapa maneh aing geus sieun leumeung sorangan. Oh ini. Sok buru. Anu model kieu nyanyina. Cing. Ngeleut heula tuh, Sep. Asep. No itu teh. No. Mana? Asep Ohang. Asep Ohang. Ngaleut naon? Ngeleut sampo. Mana? Teuing teh gimana nih? Jeung akang ayeuna urang nyanyi. Sok siap. Cenah siap bisa nyanyi naon ayo. Model kieu Kang Abdi mah teh ieu mah keur barudak. Heeh. Model cek Abdi teh bangun tidurku terus mandi. Cek akang teh pake sabun ngan sakitu akang mah. Gitu. Jadi cek Abdi bangun tidurku terus mandi cek akang teh pake sabun gitu. Jadi sieu teh naon lah. Siap. Kumaha surupan teh? Heeh. Bangun tidurku terus mandi. Pakai kusik. Pakai sabun. Oh sabun. Poho. Bangun tidurku terus mandi. Pakai sabun. Tidak lupa menggosok gigi. Pakai sabun. Pakai odol. Apa cia tadi? Pakai odol. Sok atuh. Bangun tidurku terus mandi. Pakai odol. Aduh dasar beleguk mimiti pakai sabun terus pakai odol. Oh sok atuh. Bangun tidurku terus mandi. Mimiti sabun kedua odol. Aing mah boga murid kieu mah. Ya. Bangun tidurku terus mandi. Gas. Sakitu. Panjang teuing. Ngerti? Sok atuh. Bangun tidurku terus mandi. Oh sakitu. Nah, sia melawan tuh. Pakai sabun, pakai. Aduh, jangan di tanah sih mau beleguk bisa sok atuh ah. Ya, bangun tidurku terus mandi pakai sabun titik. Heeh, sok atuh. Bangun tidurku terus mandi. Eta geningan pakai sabun titik. Montong pakai titik, bolotot. Bangun tidurku terus mandi pakai sabun, tidak lupa menggosok gigi pakai odol gitu. Sok atuh. Bangun tidurku terus Odol jeung mandian, sabunan. Ayo bagi ngaco. Wah, jeung si itu dia aing ngomong ah. Sakitu setan mah. Nggak tajam mana? Lamun jeung uing mah pasti kompak. Nyaho uing mah nyaho lah gua Sok, ayeuna tanya. mah kieu nya. Sok. Diajar mate marawantika. Mate marawanan tika. Lain mate marawantika. Hah? Mate marawantika. Pelajaran ayeuna Matematika. terus diganti. Di bahu. Oh. Mana cek uing teh. 1 ditambah 1. Cek mana teh sama dengan 2. Oh, sama dengan 2. Gitu. Cek mana? Cek apa teh? Ya. Sakumaha surupan. 1 ditambah 1 cek uing kecenang. Cek orang teh sama dengan 2. itu sakitu. Sakitunya. Ayo teh 1 ditambah 1 1 sama dengan 2 gitu. Cek orang teh semalanya. Ayo cek mana teh. Mangga. Diharap mana mundur wae. Oke, boleh. 1 ditambah 1 teh sama dengan 2. Apa? Sama. 1 ditambah 1 Sama dengan 2. 2 ditambah 2 Sama dengan 2. 4 2 4. Tong malotot. 1 ditambah 1 Sama dengan 4. 2 aing mah baru sauluan 1 ditambah 1 sama 2
ditambahkeun. Nya ari geus dileg-leg. Mending ngambek wae. Ih. Ngamuk kapusingeun maneh teh. Oh, tong goreng mana aing pusing ku diri sorangan. Sok buru. Darap. Aduh. Sa. Satu. Hah? Sangu. Satu ditambah satu Sama dengan dua. Dua ditambah dua Sama dengan petot. Iya tong ngalikeun ieu nah. Sama dengan 4. Sama dengan 8. 8 ditambah 8 Di udahku anjing edan. sama dengan 16. Oh nyaho. Nah, tuh anjing edan. Dawing rek nulis 16 di udah anjing edan. 1 ditambah 1 Ditagi ge eta 2. Apa nanti tadi 4. Apa nanti tadi ge 8. 8 ditambah 8 dikali 3.416 dikali 1.420 dibagi 3 dikali 14 dikurangi 18 dikali 7.400 Sama dengan loba teuing. pakai otak gitu-gitu wae teh betul Loba teuing. cuk sa lo betah Bener. Sok. Sok sia. 8 kali 8 tambah 770 ditambah 1 juta ditambah 1 miliar dikalikan 10 juta. Jadi sabar dengan sabar Asia. sama dengan 1.300.416 Kepercaya. lamun teu percaya hitung ku maneh Kan aing mah teu bisa ngitung tata di oke. ayeuna mah kieu sok jeung penonton urang dieu mah kabeh palinter Bener. bade nyanyi sareng abdi sadayana bade siap Siap. 8 ditambah 8 kali 3 juta 416 dikali 4 miliar dikali 340 dikali 0 dijumlahkeun jadi Kapangi ku penonton mah tingali. begitu loba kalina Bisaan euy. bieu geus nyanyi keur barudak ayeuna nyanyi keur dewasa Ikut dewasa. anu resep kana dangdut Anu dangdut. Dangdut pop suna baheula nih. lagu naon Karunya nya aduh karunya aya ngapung ngawang-ngawang temake kutang. teu boga jangjang Hah? teu boga jangjang Naon? lain teu make kutang teu boga jangjang Nah, ari manuk make kutang gitu. Nya teu dawi ge ngomongkeun manuk. aya ngapung ngawang-ngawang teu make kutang Eh. ari jangjangna ka mana Jangan nama aya ti kamari oge. ya nyanyi manuk ieu Ah. resep abi mah resep dina etana lagu Habin Hutut Kabin utut. Habin Hutut lualang oi hutang Naon Habin utut naon? Habin Hutut Eta mah si mobil butut. resepna dina rep Direpna kumaha? tut turut tutut mobil maju kumaha teh Ngidul. betul mogok di jalan gitu radiator ngabul kenekna turun ngumah kenekna turun ngumah kaji Lain sanes ngumah eta. naon Tapi kenekna turun nyiuk oh cai. nyuk tai Nyiuk cai. kenekna turun nyuk tai kan Naon? itu calik sudah calik Alas ya. Alas ya eta, alas ya eta. nah Alas ya eta. Udah dari yuk euy. mana nyanyi bisa lagu naon mana nyanyi Hah? Ari Jenong mah tiba heula ge tiba heula geus arapaleun ka Jenong mah lagu sa Indonesia apal kabeh
lagu pop Sunda, pop Indonesia, lagu dangdut, lagu raja, lagu Peter Pan, lagu ungu tah, bisa lagu inu, lagu nu kitu. Bisa rek minta lagu raja sok, minta lagu naon? Manusia biasa. Hiji nu teu bisa. Lagu raja nu teu bisa kan manusia biasa bungkul kan hiji. Nu saja nama apa? Jujur. Dua jeung jujur. Nu teu bisa teh. Sok nu saja nama rek minta lagu naon ka jenong. Tulus. Bedakeun teu tulus kitu tilu jeung teu tulus tah. Tilu jenong. Anu saja nama apa jenong mah? Si Peter Pan Sok, maksudnya. sok. Ada apa denganmu? Opat jeung eta nu teu bisa teh. Nu saja nama dilalap ku jenong malah. Atuh ti ungu ya naik ku tahu. Tah. Lima gendat jeung eta nu teu nyaho teh. Dangdut ti Inul, sukrek lagu naon Inul? Goyang Inul. 7 nu teu bisa teh jeung eta. Anu saja nama apal jenong mah? Lagu Darso. Darso kabogo jauh. Tah hiji lagu Darso nu teu bisa kabogo jauh wunggul. Maribaya. 2 jeung Maribaya nu teu bisa teh. Aisyah bisa naon atuh? Teu bisa nyanyi aing mah tiba heula. Ieu lagu-lagu nu naon mah anu ti senada. Senada teh nu kumaha? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Namun bila hati keruh, perasaan selalu gemuruh. Jangan marah, maafkanlah. Mari mana kana lagu dangdut. Namun bila hati keruh, perasaan selalu gemuruh. Jangan marah, maafkanlah. Allah. Nah, maksud nama mata kunaon disebut disambungkeun dasar-dasar wakene. Allah teu bisa eta. Jaga hati maneh. Jangan marah, maafkan. Naon sih? Kana sia lain muhrim ah. Emang ieu naon ya? Emang sia mane harapan umum merah. Naon? Era. Era naon? Cubuk cabak harapan umum sia. Naon? Era harapan umum. Pira aku dicabak sabola dua nana. Eta emang naon ya? Hang. Naon? Lagu iya resep mah. Naon? Lagu mana mah? Lagu seruk-seruk wening. Cukoba. Coba. Ku Coba. Coba melempar manggis. Manggis ku lempar. Mangga cobian. Mangisku lempar, mangaku dapat. Oh, geus dapat dibawa ka pasar Pangaleman. Mangga cobian heula. Udah kata-katana lain kitu. Bae, we kumaha uing. Ku coba-coba melamar gadis. Gadisku lamar kurang cobian. Hari mana? Naon? Piraku gadis dilamar cobian we. Naon mana? Piraku nyobaan gadis era tuh beleguk can ke kawin. Naon nyobaan? Hari mana Bia? Can tamat kaguna. Can tamat Ku kumaha? coba-coba melamar gadis. Gadisku lamar kurang cobian kuehna. Kurang cobian. Disuguhan kue. Oh, disuguhan kue. Aku sugan teh disuguhan kue. Pakai kuehan. Sugan teh disuguhan kue. Ya lah. Lagu nu saja nu alus lagu nu. Maneh mah pinter ngalaguna ari jenong mah. Teu bisa. Yo lagu ngeunaheun mah ti itu Saha? ti pangarsana Haji Magic Jar. Di Jakarta. Haji Magic Jar. Haji Magic Jar. Mana? Penyanyi dangdut Haji Magic Jar. Ditep. Haji Magic Jar. Aduh Magic Jar mah paranti ngahaneutkeun sangu. Tibalik. Tuh bebeja baralik teh. Tibalik kata. Penyanyi Magic Jar. Nanti ngahaneutkeun sangu Magic Jar. Magic Jar. Heeh. Oh, dibaliknya. Lagu naon? Cinta Hitam. Nu kumaha? Jangan kau tanamkan
kali belekuk. Pamali naon? Lagam adan. Jangan kau tanamkan. Jangan kau tanamkan. Mantap mana lagam adan, Pak. Udah geus mujun adan awas. Anu sejen nu geunaheun. Anu ngeunaheun kumaha? Anu sejen maneh mah resep. Nyanyi maneh mah haralu sorana soal maneh mah lamun geus jiga lagu Oma Irama. Sada Oma Irama maneh mah. Kaboko jauh. Kaboko jauh maneh. Kuring di Pulau Jawa. Manehna teu boga pulau. Di mana we cicingna teh? Teu boga pulau. Kuring di Pulau Jawa. Manehna Pulau Sumatera tadi ku si Akang dijanjikeun. Hah? Manehna teu boga pulau. Oh, da mung we ge si Akang we tanah ngamakun. Lagu. Tok, lagu naon kahong we eta? Hah? Kemang bolet mah atos tadi kemang bolet Hasan. Kemang bolet manggus. Hasan. Kemang bolet manggus. Usaha. Geus sorana geus beak. Hah? Kucing garong. Ye, ulah di aku ku sorangan atuh. Ulah di aku ke sorangan naon? Cenah abi ucing garong. Hah? Ya. Geus aya nama kieu nya. Daya teh waktu geus jam sabaraha baru nya. Tuh geus setengah 3. Dangdut di jam 10 aing dikaluarkeun jam 2. Ini cangkeun. Eta teh perjuangan dina seni. Tapi Wayahna si Jaba. Tapi alhamdulillah. Heeh. Abi, Heeh. dangdut di jam 10 dikaluarkeun jam 2. Meunang 8.000. Gedenya. Tukang ojek ngantai merkosa jenong tiluan. Mere 3.000 tarima we yakin. Hanut. Hanut kumaha? Si Akang ka mana? Kang. Euy. Kang. Euy. Nah, atuh sia teh pohang. Euy. Doraka sia goblok. Aduh, ampun. Lain, uing tadi kieu. Keur kieu kan ieu teh itu keur itu heulanya. Kasih tingali teh. Yo, itu deh kutuk tekan naon gitu. Teh leungun. Terus kumaha? Juga teh leungun. Susu kemana dicaos dari kieu? Nah, jadi jengsol. Cenah. Atuh benerkeun. Aing mah. Benerkeun atuh benerkeun. Dicaos wae kumaha? Kumaha nyusuanana aing atuh? Jawa. Susu. Bawa ke bengkel. Bawa ke bengkel mobil gerak. Kang, Naon? ya Kang dia ke mana? Biasa itu udah terus kieu lah. Disirek nen. Bala dia geus kempes. Bade teh oge sia mah aing nyot susu sia muni nglepek teh eling. Nah, aku naon itu? Da geus kada luar sa. Da geus 17 tahun da nu ngenyot atuh. Alah. Kang. Euy. Ieu da tisim kuring marupina nya ti jenong sareng ti ohang sakitu we. Nu kapihatur mah ngalah. Oh, nuhun atuh. Sami-sami. Nya. Diri ngahibur ka masyarakat di Pangalenganya. Mohon Kang. Didoakeun cing panjang umur maneh. Mohon ti oge nuhun ka naon PT Magma Nusantara itu jenengnya. PT Magma Mohon Nusantara. sareng masyarakat. Masyarakat di Pangalengan. Parangkean. Parantos kersa manggil sim kuring. Kiro. Da di Bandung mah urang teh geus dianggap nu gelo nu manggilnya. Alhamdulillah ku urang dia mah dipanggil keneh najan. Oh, teuing tengah ngomong naon lah teh.
Hang. Aing ngade duluan teh beungeut si Ohang juga duit. Aduh, akang atuh nuhun kana pamuji.